porsi abi ya jangan bisa. Hari ini. Nah, geser satu di garalik. Garalik. Ah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Iya lu mabok dikejarkan ya. Tapi ayam dangdut. Ayam dangdut, embung ayam dangdut. Embung ayam dangdut. Aduh, Ayam dangdut. Ayam dangdut. Ayam dangdut. Embung ayam dangdut. ngaganggu pisan itu datu itu mah. Ayam dangdut. Kurang luakeun kurang sadayana, mudah-mudahan Bapak Hansip oge enggal disunatan. Teu kudu hansip mah. Untuk Bisa yakeun. nanya Bapak Limas atau mudah-mudahan si ngajantengkeun keluarga nomah Hayang dangdut, lila teuing, hayang dangdut. yang mabok dan sudah ada. Aing mah hayang dangdut tira. Hei, yo, kumaha ya, kumaha ya. Awas, Dangdut. urang Lin dangdut. Dangdut. atuh aduh, aing. Aduh, wah iya, wah. Di kumaha? Di kurang bukan nama jebleng sia. Ampun, urang tegang ya. Wah, salam mah. Aduh. Kalau lagi kasih kurang mah. Nya. Wah, mana? Leugit ya. Aduh, mudah-mudahan atau dia ada kelancaran, sukses selalu untuk semuanya. Bu, ngeslak, kumahain, pika kuaya tuh, sok atuh neng rek balik gitu. Bapak ieu hidanganan apa? Pak, hidanganan bawa eta, teu butuh ka dieu keun. Tuh. Nah, kalau kau usaha. Kemarin lah, Pak, lu priogin tuh mobil alus hidangan dibawa Bapak. Aduh anjing, ini sambutan jadi ngacapruk di kanggo we kudu mabok. Tuh. Awalan dia. Jadi kita itu hindarilah untuk hal-hal yang menyebabkan itu nges orang mah yang dangdut ieu mah. Yang dangdut ning. Ya kurang dangdut ya. Ya kurang berdiri dangdut ya. Saya si putri sing dan panggung. Aduh. Iya da urang nanya teh gempeur pisan. Abi sanes palai panjang rubak. Panjang lebar. Margi ieu teh kumargi abdi ganggu wae ku kaayaan anu ieu punten saparos diamankeun ke dina hiburan ieu cing aya dina kating triman. Mangga komporna hurung-hurungkeun di bumina masing-masing. Paruman lamun rek nonton. Upami bade nonton komporna pareuman. Upami hurung wae atuh komporna jual we ngabe teu aya kompor nu hariwangeun. Panto ku ibu mangga pami teu aya kunci paku we lah pakuan we bisa ya bangsat manaon mah. Kami tegaskeun sebagai ti keluarga nu hajat. Nuhun pisan kana kedatangan ti para tamu ulama sadayana. Nuhun oge kanggo kanu mabok anu parantos supih. Kamu sama wae datang deui. Nya entong. Nuhun pisan. Atuh ibu bilih di bumina kajongjonan teuing nuju ngahaneutkeun sayur. Atuh sayurna haneut-haneutkeun. Atuh ibu ke bilih pulang ti Lalajo. Ulah hilak haneut-haneutkeun bujur-bujur ibu. Mari geus katiisan. Pas katiisan. Calik dina ieu tontonan haneutkeun heula. Kumaha cara ngahaneutkeunana? Kokoso deh dina temok dina ieu dina ubin mangga gasor gitu. Sor tilu gasor we ngahaneutkeun eta mah nya. Nya carana upama aya gaduh imah loteng dina tangga we panyepengan leungeun gogorosoran tilu balikan nya. Engke bisi nanyakeun cara oge nuju naon cenah ibu? Sasarodan kitu apa nuju ngahaneutkeun ka bapak kitu nya. Nuhun, sakitu wae rupina mah. Hatur nuhun pisan. Margi ieu teh tos siap bade hiburan manganyakeun ka
hiburan anak turun abis salaku waktu itu ke rumah maksad turun kau ke sarena mana mbak. Alhamdulillah ngatur kenuhun ka wawakil ti nu gaduh maksad anu parantos menjimpa budi sagarupa dia kalau apa ini astagfirullahaladzim apaan bade atau selesai Terus sampai jalan jauh. oh judulnya jauh sakit panginten kopiatur hatur punten ka warga masyarakat nu aya di wewengkon ieu pangintennya sim kuring atas namikeun panginten ti pembawa acara hapunten anu kasuhun bobot sapanang carang sapakan hapunten anu kasuhun dina dageun teh bilir kalopatan sareng ka lolo naon Dangdut, pokoknya mah dangdut. Dangdut. kayak sakadap kanggo penggemar dangdut insyaallah kayak wengi pangintennya urang laksanakeun deui kana acara hiburan insyaallah kumarga anu pangintennya parantos tadi sambutan tinu gaduh maksad ayeuna urang sangakeun wae jika atuh eta keamanan ti kumaha Allah pisan pangaruh itu aduh ampun Gusti Agung iya kumaha iya kumaha iya Gusti Agung orang jadi bingung ayo aduh hapunten ya kehulancan Sok isian sama goreng patut sok mau mana dangdut nya ya nama kieu nya sok nyawer cik boga duit sabaraha eta sabaraha 100.000 hah ya anu mabok mah duit sakit 100.000 2.000 perak sia teh mah aduh Gusti Agung sok ena mah pangadekeun ka dieu eta nu guru masa cok ya rusuh ena ka dieu pamatasan kana ena sadayana ka dieu sok ena gotong turun ke bawah cangcang bila berbuat cangcang tah turun ayo mau turun nih dia harus suka pisahnya jelema turun nah tewak gitu bawa sing jauh aduh Gusti Agung ieu mabok nih para teh mabok naon gitu cuy mabok naon cuy hari dia eta budak mana yang mengalakan membajat ngapaleun ari arisan dan jadi luas kan oke datang mungkin dekat di mana yang satu jujuk ayah yang dangdut lah dangdut masih apa juga jamaah hayang dangdut tawawu sanes ya no jadi masalah nama kunaon mainan bisa gimana masa kakarak mang bingung dari stupur abdi punten pisan ya ka apa aja bingung di nama punten abdi oge eta terkenal duka orang-orang mana-mana nama tapi kan nomor aja tos kali lagi sareng keamanan tos kan eta limas oge dipercaya tapi kita bisa ngatasi bisa kunaon eta limas sababaraha kali di anak dia bintang tamu mungkin akan berhenti jadi kumaha tuh urang kita kayak ulah ya Abdi ke era dasarnya seorang dia. Sanes punten teu masa sanes seorang dia teu kenal. Kan abdi ke tengah saya talin mas nah bet elek nu leutik. Yen mah keu nyokot-nyokot juga lah nyokot sitik. Paeh hanengnya saudaraan sekalian. Urang kula. Tah bantung teu naon. Ulang kan nyalahkeun kan nu hajat terbuka. Atuh orang tanggung jawab ke artis ye.
Ya. Tapi kan kudu Gempar. Ya, anu penting mah ayeuna akan wajah tiasa ngamankeun. Akan tiasa lancar kita main. Pokoknya mah yang dangdut. era Orang yang dangdut. Aduh, yang cicik pan jangan suka cicik yang dangdut. coba Yang dangdut. Iya, makanya. Bisa yang dangdut. Bisa yang dangdut. aya kahaya Yang dangdut. Kamu ulah ke mana? Kayak kalian bahan kayak bahan iya cik Hayang hidangan murid tadi teh. Aduh, itu lain tatati nyaho aing mah hayang ieu aing dangdut Wah, edan. Pacau kan hayang undangan. Ya bapak bisa atuh boga hajat. putih tatati bereh di panggung. Maka kuma anu mabok mah nya kakaren hayang hidangan ayeuna nu apal aya sudah hayang hidangan Eta mis balik deui. Pada dangdut. Bang, atas cek kami. Dangdut tapi pada dangdut. Alim. Biasa ieu oke dangdut. Alim. Yo, kene dangdutan. Alim mah ya mending dangdutnya sakitu ayeuna pan ada beri tukeran ku dangdutnya Ada yang aya pokoknya yang dangdut. Dangdut tuh. Terus ada ke bapak yang sahabat kita. Apa kata? Ada. Aduh. Jadi mana dangdut mah? Ada dangdut. Dangdut. Udah sih ke dangdut. Ada habis ini sunatan, udah sunatan. Aduh, dangdut. Biasa tes kayak ieu abi. Teh cios ngadangdut pokona mah itu lagu narawaseuna alim. Hayang dangdut. Lain dasarnya hidangan tuh. ya an stres Ngomong we kalau hayang hidangan. hidangan Apa kayak nama amannya? Alhamdulillah atau kepira. namanya hoki gituan mah atuh montong ngacung bere hidangan geus atuh dibere hidangan. Alhamdulillahnya pengennya. Atau nona. sami-sami Mudah-mudahan lancar ya nu. amin mudah-mudahan teu ka dieu deui eta jelema eta tah. Wah, insyaallah. Wah, maka diri hari ini Wah, mudah-mudahan Habis atuh ka kandung. Pengen nyari tempat dulu lah. Bisa. Nyari tempat dulu. Dangdut. Ya dangdut ya alim. Biasa cios. Ayeuna mah dedar. Enggak biasa kedah. Entong we corona. aya belah duren Corona alim. Aya lagu enggak? Hareudang. Alim. Yang kupuja-puja. Hati nuhun pajak. Hareudang. Dangdut.